Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna balarea ujang combro atau selami ya sim kuring tak acan masyan dadongengan deui nya pedah sim kuring gaduh pagawean anu sanes di luar gitu. Ayeuna sim kuring bade masyan dongeng anu kaleresan sae pisan ieu caritana anu pikeun pamiarsa bakal ngadangukeun ieu carita dugi ka rengse. Kaleresan ieu dongeng teh dongeng jadul anu baheula pisan anu judulna ngeunaan Raja Tan Paingan. Mangga ka pamiarsa didangukeun mugi tiasa ngahibur. Zaman baheula aya dua jalma ngaranna Aki Gandawari jeung Nini Gandawari, boga anak 3 ngaranna Ki Giri, Ki Lungsi jeung Ki Tan Paingan. Dina hiji mangsa indungna nanya ka anak-anakna, naon aya pasanggupan maraneh teh barudak? Ari dijawabna Ki Giri, kaula rek ngamulyakeun. Ceuk Ki Lungsi, kaula mah rek mangnedakeun. Ari ceuk Ki Tan Paingan, kaula mah teu aya nya pasanggupan ngan hayang boga ewe bae ka dewata. Atuh indungna nyarekan pokna, nah sia teh Tan Paingan henteu boga ting kira sakieu nya malarat asa nurus tunjung teuing. Ari ayeuna mah sia ulah aya di dieu, lamun kitu nya karep mah. Tidinya Ki Tan Paingan indit lempang sakaparan-paran tulila beh manggih lembur. Tuluy manehna sampurasun jeung gancang ditanya kunu boga lembur. Pokna, urang mana sampean? Rek naon nya pisejaeun? Jeung saha nya ngaran? Wangsul Ki Tan Paingan, kaula urang lembur kaung pugur. Hayang kaula rek buburuh. Ari ngaran Tan Paingan. Nu boga lembur ngomong deui, kaula ge ngaula ka nangkoda. Terus Ki Tan Paingan indit deui lempang sakaparan-paran beh manggih deui lembur. Tuluy asup Ki Tan Paingan jeung sampurasun kanu boga lembur. Ditanya kunu boga lembur, sampean teh urang mana jeung naon nu diseja? Saha nya ngaran? Wangsul Ki Tan Paingan, jisim kuring ti lembur kaung pugur. Ari ngaran Tan Paingan, seja kuring rek buburuh. Nu boga lembur ngawangsul deui, kaula ge ieu 2 lembur teh tukang kebon wangsul. Nyaeta ngurus kagungan nangkoda. Tidinya indit deui Ki Tan Paingan, lempang lilana geus sabulan tacan manggih barang dahar. Di jalan manggih deui sapi, muning jeung embe rayap. Tina bawaning cape Ki Tan Paingan teh eureun heula. Barang maju deui, beh manggih deui hiji lembur. Pek diasupan. Ditanya Ki Tan Paingan kunu boga lembur,
Ari ujang urang mana jeung saha tuang jenengan naon anu diseja. Kitan paingan ngawangsul. Kuring teh ti kaum pugur ngaran kuring tan paingan. Seja rek buburuh nu mawi kuring ngadeheus. Nu boga lembur ngawangsul. Atuh kitan paingan kaula ge buburuh deui ka nangkoda. Sugan ka ditu bae ka tukang sayuran. Bejana teu aya baturna. Tuluy ka tukang sayuran. Ku tukang sayuran dituduhkeun ka tukang sasapu di jero gedong. Pok sampurasun ka tukang sasapu. Ku tukang sasapu dirampeskeun. Barang dongkap ka dinya katingali ku nangkoda. Nangkoda mariksa ka tukang sasapu. Saurna, eta jalma urang mana? Tukang sasapu ngawangsul. Sumuhun teu acan dipariksa. Kitan paingan tuluy bae unjukan pokna. Kaula nun Gusti, abdi teh urang kaum pugur. Ari ngaran abdi tan paingan. Seja abdi rek buburuh. Nangkoda ngalahir. Mangsa ayeuna mah nuju keur teu aya pagawean. Tapi mun daek sugan dipecak-pecak jadi mandor besar bae. Tah kudana tah rarangkena sagala banda kaula kudu dironda. Ari ngarondana lilana 3 bulan. Kitu deui. Engke lamun geus nepi ka leuweung larangan. Kana leuweung eta ulah rek cekcok jeung ulah satenjo-tenjona. Ari ngaranna leuweung teh leuweung sinapul. Dibere gaji sabulan 40 real jeung pake jeung dahar. Pek ayeuna mah geura bae ngaronda. Gancangna kitan paingan tuluy nyoren pedang, tumpak kuda, terus ngaronda kaliwat gindingna teh. Ngarondana apik pisan, henteu aya nu kaliwat. Marentah ka sakabeh patukangan. Tukang sayuran, tukang sawah, tukang sapi munding, tukang embe domba, tukang hayam, soang, meri, manuk-manuk, merak jeung japati. Kasintu jeung puyuh gonggong, dederuk jeung kadanca. Anu leutik sanajan galatik titiran jeung puyuh watu jeung sajaba ti dinya. Kitan paingan tumpak kuda bari tembang pangkur kaliwat matak lucu. Kakawihan semu anu nalangsa kieu pok-pokanana. Melas melis nyeri manah. Liwat langkung rasa bingung. Badan aing jauh kalapa kasintung. Kutan kieu ari kembang. Nagasari ulah sandi luhur gunung. Kananga di panah gelap. Sayang walik jeung japati. Si cempakeur lalayaran. Nyaratuan kalangkang nginuman cai. Jauh ka bapa ka indung. Kutan kieu ayeuna mah geus kapanggih tu geunah rasa nu pundung. Nyaraga rasa ti selap. Marlang kanu di bumi. Ngawihna kitu bari nyurut cut
Cipanon urang tunda tembangna tanpaingan. Gancangna geus nepi ka leuweung Sinapul. Barang sup asup ka leuweung manehna nenjo aya anu keur siram dina wahangan. Barang ditempo ku kitan paingan. Bet putri gareulis ka bina-bina. Reana 7. Tuluy bae digebah ku kitan paingan. Atuh putri teh kabeh lalumpatan. Barang keur lalumpatan aya nu labuh hiji. Tuluy dirontok ku kitan paingan. Sarta dibawa lumpat ka tukang sapi. Tukang sapi kaget ka bina-bina bari ngomong, naha eta jalma teh bagja-bagja temen jeung naha aya ludeungan datang ka bisa nyokot dewata. Cek kitan paingan ka tukang sapi. Palang siang kaula dipaehan. Cik geuwat kaula pangunjukeun ka juragan. Tuluy tukang sapi tumpak kuda ditegarkeun sarta diangsit-angsit. Kocapkeun geus datang ka nangkoda. Nangkoda mariksa, rek naon maneh? Piunjuk tukang sapi. Jisim abdi ngunjukeun abdi Gusti. Punten paingan ayeuna kenging dewata ti leuweung Sinapul. Malah ayeuna oge parantos aya di rorompok jisim abdi. Nangkoda ngaranjuk sarta bari ngalahir. Ayeuna maneh geuat balik deui bae. Isuk ku kami rek diteang. Tukang sapi gancang balik deui. Geus datang ka kitan paingan. Tan paingan mariksa. Kumaha dauhan juragan? Cek tukang sapi. Isuk sampean bade diteang. Syukur ari kitu mah. Tunda kitan paingan. Kocapkeun lampah nangkoda. Nguninga ka nagara Tanjung Resik. Ngadehes ka payunan raja. Raja mariksa. Rek ka mana ki nangkoda? Tara-tara ti sasari ka dieu. Kaula mah reuwas. Piunjuk nangkoda. Anu mawi jisim abdi ngadehes bade nyanggakeun abdi gamparan. Punten paingan reh kenging dewata ti leuweung Sinapul. Raja ngaranjuk bari tungkul. Teu lami raja ngalahir. Naha nya henteu salaya lamun salah. Nangkoda ku kaula engke diteuk-teuk beheung. Ngalahir deui raja ka patih. Dauhanana, patih, gara sadia parentahkeun dangdan kareta jeung sagala tatabehan. Patih marentahna geus sadia. Enggal unjukan ka raja. Yen titihan sareng tatabehan parantos sayagi. Enggalna raja lungsur jeung nangkoda rawuh geureuhana sakareta. Barang jengkar dur mariem ger sagala tatabehan hasep bedil halimunan sapaparat jalan. Kocapkeun geus sumping ka imahna tukang sapi tea. Kitan paingan gawena ngupahan putri bae. Pokna itu geulis anu mapag urang tingali.
mengeges gelis ulah nangis teuing. Enggalna raja lungsur dina kareta sareng nangkoda. Rawuh istrina naringali ka Nyi Putri tea sarta tuluy dirarontokan dipajang kana kareta. Jalma kabeh pada karaget. Saumur kakara manggih widadari anu sakitu geulisna bari nyarebutkeun. Naha raja bagja temen anu naritih kareta. Raja istrina nangkoda kitan paingan jeung Putri tea pungkureun kareta patih sareng sagala tatabeuhan. Ger surak sadayana teu kacaturkeun di jalana. Kocapkeun geus sumping ka nagara. Alun-alun heurin usik ku jelema. Budak kolot kabeh dongkap pada harayang lalajo. Kusabab kakara manggih widadari, pestana 3 poe 3 peuting kaliwat ramena. Raja liwat langkung asih ka Ki Tan Paingan dipaparin duit sarta papakean. Kira-kira geus 6 bulan lilana ti harita. Raja ngangluh tina bawaning banget kasawat enggalna pupus. Susah sadayana abdi-abdi. Ari saur nangkoda, ayeuna mah anak kami bae Ki Tan Paingan dijadikeun raja. Enggalna rempug sadayana. Lajeng Ki Tan Paingan dijenengkeun raja. Putri diserenkeun rawuh sadayana banda raja. Nya kitu deui sanajan banda nangkoda kabeh dipasrahkeun. Eta nangkoda pakaulan nyawerna ku duit wungkul beak 20.000 rupiah. Dur mariem ger sagala tatabeuhan. Heurin usik ku nu lalajo. Tunda deui keur pesta. Kacaritakeun indung bapana Ki Tan Paingan kareupna hayang lalajo ka nagara. Rehna di nagara raja keur pesta sarta ngawur-ngawur duit. Cek indungna Ki Tan Paingan, "Aki, hayu urang lalajo bari sugan bae urang kabagian seteng mah." Tidinya tuluy arindit barang datang kanu ngawur-ngawur duit. Pada nyarekan aki-aki teh. Basana, bapak ulah ka dieu." Teu lila jol aya piwarangan raja mariksa ka aki-aki sarta ka nini tea. Cek piwarangan, "Aki nini urang mana maneh teh? Sing deukeut ka dieu ulah ka ditu kajauh." Aki-aki jeung nini ngawangsul, "Nuhun Gusti, ari rorompok jisim kuring di kaum Pugur, dupi ngaran Aki Gandawari." Diunjukkeun ku piwarangan yen eta urang kampung kaum Pugur. Gancangna eta aki-aki jeung nini disaur ku Raja Tan Paingan. Barang dongkap ka payuneunana ku raja dipariksa. "Aki teh boga anak atawa henteu?" Piunjuk Aki Gandawari, "Sumuhun gaduh 3 lalaki wungkul. Ari lanceukna Ki Giri, kadua Ki Leungsi, katilu Ki Tan Paingan." Dumugi ka ayeuna bet henteu aya duka ka mana.
Gancangna ku raja dirontok eta Aki Gandawari jeung Nene Gandawari sarta bari nyaur dauhanana, nya ieu bapa indung kitan paingan teh, bari nangis. Gancangna ku raja tan paingan dipisalin panganggona ku anu sarae sarta tuluy dijenengkeun ratu sepuh. Eta saderekna anu dua tea dipiwarang disaur. Patih gancangna indit nyaur Ki Giri sareng Ki Lungsi. Teu lila dongkap ka payunan raja. Ku raja katingali tidinya raja nyaur, "Akang, kumaha geus dilakonan sanggup ka indung ka bapa bareto teh?" Ngawangsul rakana, "Sumuhun, teu acan tina margi henteu aya bekelna," saur raja. "Nah kumaha, kapan pasanggupan misti dilaksanakeun? Ari teu boga pibekeleunana mah heug kaulah mere jeung bisi hayang mangmorokeun. Tah kudana, tah anjingna, tah bedilna, tah gobangna." Ari ieu nu saurang deui bisi rek uyah sapankeun tah sapina, tah tambangna, sakitu dauhan raja. Gancangna eta saderekna dangdan sagawe-gawena. Kabeh taya nu rahayu nu moro dihakan bagong anu nyasapan diamuk ku sapi di jalan. Raja tan paingan tuluy tumuluy rahayuna di nagara Tanjung Resik. Hartina pasanggupana nu sok kena teh tungtungna jadi teu puguh. Tah kitu kabuktianana saperti dua jelma Ki Giri jeung Ki Lungsi lantaran cilaka dirina. Pepeling aya hiji pribahasa bahasana Giri Lungsi tan paingan. Ari hartina Giri gunung, Lungsi cacing tan paingan tanpa paingan. Naon tegasna? Lain babadean kieu teguhna. Naon-naon anu di gunung bisa dikiraan, lobana cacing bisa ditaksir. Tetapi budina jalma henteu beunang didongdon.